Duh, Cep. Hah? Hese cai teh nama tuh sawah teh ieu murah teh kasawahan tuh. Tuh ukur sapotong tuh. Buang itu gede sawahan anak tuh. Ah, ngopi lah, Ang. Ngopi lah. Dah kemah Cep, ieu teh sangkan aya caian kumaha carana urang. Iya. Dan tinggal ikan itu deui udah. Weuh, deui saat, deui kenaon. Ka babadotan. Menyelang itu. Nah, kumaha carana nya Cep? Yang aya cai ieu ka dieu. Ngarepkeun hujan wae euy. Aya ku hujan-hujan ada caian. Ada langsung nyerap pan barulah ieu na. Lahnya. Heeh. Duh aing euy kieu. Biasa sok menang sabaraha. Biasa nama aya 5 kintal, ayeuna mah kan sapotong meureun ja mah aya 5 kintal. 5 kintalan. 5 kintalan lebih heung kota aja urug je naon duh. Can mayar nu gawe meureun. Can mayar nu gawe itu teh angteng geus saminggu kalikeun ayeuna membacul udah 80. Aduh, ieu teh geus jual lodok kieu tuh. Nah, kumaha nya urang ieu kahirupan Cep. Mending dagang wae gitu ka kota. Ai cek urang mah mending syukuri we jalani heula. Syukuri jalani ieu we. Nikmati we hasil. Macul we tetap gitu. Macul we naon profesina maculnya mah. Beda ningali batur cing baliur ka kota euy. We tagi anu eta ka kota oge anu boga keahlian aya urang mah keahlianna naon macul. Kur macul ngame taneuh euy bolak-balik. Beda urang teh bingung euy nyi iteung ayeuna kereuneuh di 7 bulan. Ayeuna teh 3 bulaneun. 3 bulaneun ayeuna euy biaya deui wae euy. Geus karek budak teh opat 5 jeung ayeuna meureun euy. Kabul panen moal. Moal atuh Cep euy 3 bulan 7 bulan pas-pasan. Makanya ngain mah ngajul teh kudu ka bidan euy. Bisa ku paraji mah. Heuh tak eta euy. Baheula mah sok paraji nih. Inung beurang. Ayeuna mah kan disarankeunna ku pemerintah ku bidan. Lamun aya paraji ge hanya mendampingi cenah. Teu bisa langsung teu bisa. Heeh, teu bisa diurut ya ini mah. Kan bala mah sok diurut geuning naon disebut teh? Sungsal. Disangsurkeun ka eta. Tapi aing bingung di bidan teh euy. Sieun eta sok dikaput. Oh di bedah da ieu. Heeh, kan sok dijahit ke eta mah geuning. Heeh, anu buluanana pan me rapat deui. Tak aja sok sieun teh kaput kabeh aing teu bisa abus barang aing. Heeh, aji kumaha eta? Cik engke mah dampingi aing ka bidana pangomongkeun. Ieu we pangomongkeunna cek si kabaya sakit. Heeh, ada sesakeunna. Heeh, sesakeun sesakeun ke si kabayan kitu nya. Ka bidan teh si kabayana da hayangeun kitu nya semoga budak 5 jeung ayeuna teh 5 kan urang mah. Oh, 5. Tah, ulah dijahit kabeh bu bidan kitu eta na mah. Ajen sesakeun sakieu. Tah, sesakeun balang sakitu we lah. Nya, omat bayana kudu bisa dipercaya ya. Sabna urang mah bisa njuk ka rumah sakit, mun ka rumah sakit mah katawa ka bidan. Aing sok deg-degan hate. Pokona rek isuk rek sore rek tengah penting teleponnya urang. Siap. Eta we ngon omat hiji. Sesakeun jahitanana ka bidan teh kitu. Sakieu we. Sakitu atau dijahit kabeh. Jadi ku urang teh kudu dicobaan lah gitu. Landai dicobaan. Sesakeun Pak Bidan barang si kabayan itu ulah kabeh. Sebenarnya nyitengna kurang cobaan lah pasna sakumaha. Wah, teu balik kitu. Ontong. Ya kitu we nya Cep. Siap. Siap lah.